mitra anu mulia nuju ngadangukeun dongeng anu judulna nyaeta Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS. Anu mana Mang Jai nuju ngahanca dongeng ayeuna nincak bagian ke-70. Bagian ke-70-nya para mitra sabada Mang Jai namatkeun bagian ke-68, ayeuna Mang Jai ngahanca bagian ke-70. Ulah kirang-kirangnya ngahapunten dina kakirangan sareng kalepatanana. Aya paribasa para mitra sadaya, ieu para mitra sadaya asa teu beungetan ayeuna eranya. Tapi anu mun disebut para mitra ieu asa tungkep bumi alam benten para mitra. Asa tungkep bumi alam cenah ieu teh para mitra kacida pisan bingungna mun asa tungkep bumi alam bingung ya. Kacida pisan bingungna para mitra ngahareupan ieu pagawean. Kitu di antawisna para wargi dongeng nuju dueuna nyaeta Gara-gara Harta karangan Bapak Tatang KS dina bagian ke-70 mangga urang lajengkeun bae etang-etang hiburan pangbeberahmana mangga nyanggakeun. Para mitra kaum dangu wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uat Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-70. Para wargi sadaya mangga dongeng urang lajengkeun carios nyambung judulna Gara-gara Harta. Ieu dongeng para wargi karangan Uat Tatang ayeuna teh para mitra nincak bagian ka-70. Kumaha Cep Hardi teh kasaha nikahna janten teh para wargi mangga urang teraskeun bae. Cep Hardi harita asup ka kamar kalawan pantona ditutupkeun. Ceg kana jingjingan plastik tuluy ngaluarkeun bungkusan erok meunang meuli keur Neng nulis Wiwin nu maksudna marek dibikeun. Tapi bungkusan baju diasupkeun deui kana jingjingan kalawan disimpen kana lomari. Cek pikirna moal waka dibikeun ayeuna bising kanyahoan kudu jadi indung bapa. Geus kitu koloyong ka tukang meh bareng jeung norojona sadut alias si Toed kaluar ti kamarna. "Mulih ti mana Kang Aden nembe katinggal geuning?" Ceuk sadut nanyakeun tas ti mana-manana. Padahal ti tadi geus nyahoeun Cep Hardi aya di patengahan. Teu tas ti mana-mana aya we di jero ari kitu rek naon? Waler Cep Hardi gek diuk dina dipan. Atuh eulis Wiwin ka jero deui bari mawa elap. Anu maksudna marek ngelapan kana kaca di lapan kaca di luar. Teu bade naon-naon bire eta we teu katingal-tingal. Disanggi ku abdi mah nuju amengane su. Ulin ka mana make jeung ulin sagala kawas budak we. Ari eulis Wiwin teu obrol ka maneh adut. Heueuh sugana maneh ngobrol sabab maneh ti tadi aya di tukang. Teu saur-sauran naon-naon anjeunna mah. Tadi we waktu abdi bade ka jaman. Ninggal nyimas eulis nuju di kamar su. Katinggal we sabertos anu nuju ngalamun meni anteng nah keur ngalamun teh. Terase ku abdi ditaros. Tanya kumaha? Sumun ditaros kieu sang abdi teh. Kunaon nyimas katinggalina rupi nu nganglu? Naya nu karaos dina salira atawa nepi aya kasesah? Pamain nu kasesah atawa nepi aya nu karaos matak naon atuh sasauran ka Kang Aden. Ulah kagungan kasesah digugulung we ku nyalira. Ari ngawalerna teh sanes abdi aya nu kasesah, anu karaos tapi aya kasesah. Oge moal wantun ieu sasanggem komo nyuhunkeun tulung mah. Kuriak ngadongkapkeun pisaureun we mangkaning Kang Aden. Tos kagungan picaloneun kanu name diajabkeun ku anjeunna. Katami ibu ramana Kang Aden teh tos sapukeun pisan. Eta Kang Aden leres kitu bade kagungan garwa teh kaneng idedah. Ceuk si Toed tuluy teh. Nya waler Cep Hardi pono alak boncenang ngerang ting. Aduh. Kunaon ari Kang Aden? Ongkos saru Kang Aden bade miharep ka nyimas eulis kalayan tadi. Tos dipanggaleukeun erok 2 potong. Ayeuna nyebatkeun leres bade nikah kaneng dedah. Atuh kang naon manggaleukeun raksukan oge ka nyimas eulis. Pami kitu mah manggaleukeun raksukan teh. Sanes kang nyimas eulis nanging kang picaloneun Kang Aden we. Cek si Toed teh leupas paneuteupna bangun kaget. Nya meuli baju keur manehna. Waler Cep Hardi tapi teu nyebutkeun saha-sahana. Kasih dadap kasih waruna. Ukur nyebutkeun keur manehna.
Ari sangkaan si Toed mah Cep Hardi mang meulikeun baju teh keur Neng Dedah. Dumeh ceuk Cep Hardi keur manehna atuh si Toed pokna. Cih, ari Kang Aden sok ngabobodo kitu. Penjana abdi mang galeurak sukan teh. Lereseh kangge Nyimas Eulis. Oreng kangge picaloneun sumuhun kangge Neng Dedah. Ari mah isine ku Nyimas Eulis Kang Aden lah. Mangkaning tadi ku abdi diwartoskeun Kang Aden manggaleukeun rok 2 potong kangge anjeunna. Cek si Toed bangun keheul. Geus dibejakeun kitu kuring mang meulikeun rok 2 potong keur Eulis bibit. Ih, sumuhun ku abdi ge diwartoskeun ka Nyimas Eulis teh. Isin we abdi mah disangki abdi ngabobodo ka anjeunna sung. Ahkeun bae nah rahat teuing. Dan nya kuring mamang meulikeun rok teh keur anu dipisuka. Nu dipika cinta ku kuring. Nah maneh teu ngidinan kitu kuring mika cinta ka manehna. Tur mang meulikeun rok 2 potong. Waler Cep Hardi tapi nyaritana bari mesem. Aduh, alah poncenang herang deing. Sanes teu ngawidian antrepi ngahalangan Kang Aden. Jan kasuka atanapi ka cinta mah kameumeut teu tiasa dihalangan ku saha-saha oge. Tong bojeng dihalangan ku jalmi sanaos sanggem paripaos dihalangan ku gunung 7 ku sagara 8 ge. Dah, moal tiasa dihalangan kadangkala. Pamikeing mah gunung ge dirumpak. Mung eta abdi mah isin ku Nyimas Eulis. Margi tos diwartoskeun Kang Aden manggaleukeun rok 2 potong kang anjeunna. Ulah kitu Kang Aden. Awatos we ka Nyimas Eulis sayo ke anjeunna benu ka abdi. Disangki abdi ngabobodo we dituna ngadodosa we ka anjeunna. Karunya kitu ka Eulis bibin. Ih kan tenan we atuh awatos mah jalaran. Ku abdi tos diwartoskeun ka anjeunna semua. Maneh kasebut anyar tepung atawa anyar wawuh jeung Eulis bibin geus nyaritakeun karunya ka manehna. Komo kuring leuwih ti maneh atuh nyaahna. Cih. Alah, langkung hawatos kumaha Kang Aden. Tos yakin manggaleuh anggoan teh sanes kangge anjeunna. Nah keur saha kitu? Sumun kangge Neng Dedah. Ha, saha nu nyebutkeun kuring mang meulikeun keur Neng Dedah? Cek Hardina teh. Ih, punten ting ampun. Ayuh. Ih, jadi pusing ye madu kawing nih. Aduh ampun deui. Aduh. Aduh. Geuning na mah suruh Kang Aden kangge anjeunna cenah. Teh mah si Toed atuh Cep Hardi seuri. Tadi dia sifat jalma kudu asak-asak merhatikeun kana caritaan batur. Can kaharti bener-bener mah geus nyangkanya. Geus dipercaya bari caritaannya bari caritaan batur can rampung geus dipegat. Can naon teh pan akhirna mah jadi tojaiyah jeung panyangka sorangan. Ieu Toed lamun maneh keur ngadedengekeun caritaan batur. Samemeh dipercaya teh tanyakeun heula nu jelas atuh. Lamun ku maneh can kaharti maksud jeung tujuanana anu nyarita kata tanyakeun deui. Bener kuring tadi nyebutkeun nya meuli baju keur manehna. Tapi kecap manehna teh ditujukeun ka saha? Ya, saha nah ka si dadap ka si waru. Naha keur si Pulan, naha keur si Palun. Ceuk barayana Ki Karta teh mah. Ulah waka boga sangkaan keur si itu keur si ieu. Nu bener tur anu alus mah tanyakeun heula, jelaskeun sajelas-jelasna. Ka saha ditujukeunana kuring nyebutkeun keur manehna teh cing. Aduh, ampun jeung jadi lieur aduh. Aduh, dupi kitu kangge saha tuh Kang Aden? Kangge manehna teh? Cek si Toed jadi kapapanjangan. Nya keur nu dipikarunya ku ieu pokona mah keur nu dipikarunya we. Nu dipikarunya sumun. Sumun dipikarunya ku saha? Ku maneh, ku abdi. Si Toed sakedapan mangahulang. Nya nu dipikarunya ku maneh, tadi maneh nyebutkeun karunya. Ka saha maneh mikarunya teh? Sun ka Nyimas Eulis. Saha Nyimas Eulis teh? Sun Eulis Wibin? Tanya ka dinya. Janten Kang Aden teh manggalkeun rok teh Kang Eulis Wibin gitu. Nya sugan. Padahal Cep Hardi mesem. Aduh, abuing nyebut cedang herang aing wajuh. Ari Kang Aden meningali lieur bae ka abdi teh. Pada tita tadi we nyebatkeun Kang Eulis Wibin kitu panginten. Abdi moal saperos nu srebor cilohok we, olohok kemang kaduk rok mata simeuteun. Bari sirah rada jangar sun, ngemutanana kieu mah. Lain ngalilieur tapi nguji euy. Nepi ka mana maneh merhatikeun kana omongan kuring. Nuhun Kang Aden ah. Terima kasih besar. Ani ngiring bingah we pokona mah. Pokona mah terima kasih sebesar-besarnya. Ngiring bingah upami pilihan Kang Aden kadinya. Cek si Toed bari ngarongkong kendi. Nu dieusi ku cai tiis maksudna marek nginum. Pilihan kana kendi?
sanes kana kenyi nanging ka euleuh jago ngora ku majiskeun dogan ya bapa wira kaduku mesti dog ampun ding aduh ngaden mah ampun ding dah aing mah cek si Toed didinya mah tadi nama rek nyebutkeun Eulis Wiwin kaburu Eulis Wiwin norojo tuluy dilegotkeun kana euleuh jago ngora kalawan hepokna bari neuteup ka Eulis Wiwin. Imas damang sadamang-damang nawe mang adut puguh abdi teh patan sakieu pihinangna mang adut ceuk Eulis Wiwin dina nyarita Daria tur bari alum alah poncenang herang deui aduh maja teh pihinaeun cenah tong sok kitu nya Mas Eulis lah saur sahina dan hina mah jalmi anu bulucuna nya Mas aduh kumaha wartosna nya Mas Eulis cek si Toed abong kira tukang banyoa teh waleh jeung heureuy bae nyawartosna mah kitu we sip lah nu parenting sakedap deui mah adut bakal ningal Raja Sahari tembal Eulis Wiwin nyarita kituna teh saolah-olah nyindiran ka Cep Hardi asyik bodi asoy surasoy dupi piratueuna saha nyi Mas aduh hoyong terang we sunang adut mah lah cek si Toed bari ngiceupan ka Cep Hardi tong sok pura-pura kitu mang adut kapan tadi dijajabkeun piratueun nama kumang adut lain nama kan nanyakeun deui ka abdi ongkohan sareng abdi mah teh hubungan naon-naon temal Eulis Wiwin tuluy kaluar nyaitan popoean sabab sieun marurag ka tabaku angin atuh Cep Hardi gancang ka cai bebersih ongkohan can salat asar geus ampir 4:30 si Toed harita ngadoni is di pipir hanapeun tangka nangka nu kakara jadi tongtolang. Euleut sapoe ti harita para wargi anu mulya piisukaneun Cep Hardi rek balik deui ka Cilacap atanapi ka daerah eta para wargi ka daerah antara Cilacap jeung Banjar sabab dibere waktu pere ngan 4 poe samala poe harita Cep Hardi geus mereskeun pakean 2 setel kana tas jeung samping sarung waktu Cep Hardi keura di kamar meresan pakean di luar sadanu keketrok kana panto bareng Ibu Komala sareng pamiharja nuju ka jaralan duka bade baranggaleuh duka jalan-jalan dume halodo atuh Eulis Wiwin keur ngepel di patengahan. Para mitra kaum dangu harita para wargi sadaya atuh korejat Eulis Wiwin harita tenangtung maksudna mah rek muka panto tur timuru nama ka ibu ramana Cep Hardi tos marulih deui ti jalana ana brai panto dibuka timuru Eulis Wiwin nyalahan si horeng nu kaketrok kana panto teh Juwita nu hayangeun ka Cep Hardi rei beungeut Eulis Wiwin rada beureum dupi Kang Hardi aya linggih cek Neng Juwita bari neuteub aya temal Eulis Wiwin nyarita siga nu kasima dupi ibuna aya ibu nama nuju angkat sareng ramana mangga atuh linggih wios di dieu we tos diraos tiis punten pangwartoskeun Kang Hardi nya mangga ke antos sakedap cek Eulis Wiwin ka jero deui bari pantona harita ditutupkeun atuh gek Neng Juwita diuk dina kursi di teras parang harita Cep Hardi anu tas meresan pakean teh keur dicai duka keur mani duka keur naon atuh Eulis Wiwin nungguan bari diuk dina dipan Euleut sawatara menit norojo di saurang wanoja tayalian Neng Dedah nu satujuan rek ka Cep Hardi Assalamualaikum Neng Dedah uluk salam Waalaikumsalam tema Neng Juwita bari ngalieu dupi Kang Hardi aya kitu Neng Dedah nanyakeun Cep Hardi saur lanjangan mah aya nuju diwartosan heula kalau kulanjangna dupi ayi bade ka Kang Hardi eta nepi bade ka ibuna periogina mah ka Kang Hardi dupi cece tema Neng Dedah bari gek diuk pahareup-hareup semun cece ge periogina mah bade ka Kang Hardi nanging teu acan tepang-nepangan keneh duka nuju tuang duka nuju di zaman dupi ayi ka periogina naon ka anjeunna teh cek Neng Juwita talete tur neuteub seukeut kana beungeut Neng Dedah aya peryogi we urusan pribadi dupi cece tema Neng Dedah kalawan malik nanya sami cece ge urusan pribadi sareng anjeunna dupi ayi teh wargina Kang Hardi kitu atanapi rerencanganana biasa we tema Dedah ukur nyebutkeun biasa bari mesem nu dimaksud biasa teh biasa kumaha hara rencangan atanapi etanana cek Neng Juwita maksudna mah nanyakeun etanana teh tunanganana sumuhun tema Dedah pondok
Rei banget Juwita kontan beureum. Hatena ngarasa panas sabab dedah ngakukeun tunangan Cep Hardi. Oh, kutan pieun teh Kang Hardi teh aji teh. Tos lami pertalian sareng Kang Hardi. Enggak kene dupi cece wargina Kang Hardi kitu. Pemohon wargina nyaeta cece teh kadi teh. Maksud mah da eta roskeun ka Kang Hardi. Pengen terang teh mah hoyong terang we. Kumaha kaputusan anjeunna kata tangi ece jalaran. Anjeunna tos hampir 1 tahun kagungan tunangan kata tangi ece teh kalayan. Anjeunna tos janji bade saterasna miharep kata tangi ece. Naing ku tatangi ece teh diantos-antos teh aya bae. Ayeuna kaleresan ece tepang sareng ayi bari saur Kang Hardi teh pieun ayi. Kade ayi lah. Ulah dapon wae milih pieun teh bilih aya kajantenan nu teu dipiharep atawa bilih ngadongkapkeun karugelan kangge salira ayi. Sareng ulah percanten teuing kana cariosan pameget. Da nya kitu pameget mah kagungan harapan ka hiji istri teh. Kalayan menak deui istri nu langkung nyentrik teh. Sok ngangkeun teh acana kagungan pisaloneun. Padahal tos pakait ati sareng istri nu tisa antuk payun. Buktosna ayi bade dipiharep ku Kang Hardi. Bari kekenalan ge enggal kene. Sedang Kang Hardi tos kagungan cinceuman HTT. Kata tangi cece tos bade 2 tahun kalayan anjeunna tos janji bade teras ngawangun rumah tangga sareng tatangi ece. Numawi ayi kedah taliti ulah gampil ka bongroy. Sakinten Kang Hardi namai kagungan cinceuman hate. Kumaha we tos kagungan bojo. Kapan matak pibahayaeun ka ayina. Eta Kang Hardi tos aya janji ka ayi teh bade saterasna miharep. Cek Juwita. Aya kubisana kerenyieun ekolna teh majarkeun Cep Hardi. Geus boga cengceuman hate kata tanggana tur geus janji rek miharep saterusna. Padahal manehna nu hayang kajodokeun ka Cep Hardi. Anu mawi teu acan aya janji naon-naon mung nembe kenalan biasa. Tema dedah sajelasna. Tah, komo kitu ayi teh acan aya janji naon-naon. Ukur nembe kenalan biasa, kade ayi ulah lalawora. Cece mah hawatos ka ayi kumaha upami picaloneunana Kang Hardi uningaeun kenalan sareng ayi. Panginten janten nimulkeun ngamanya kawonan. Disangki kuno sanes mah ayi tukang rerebut tunangan nu sanes. Sanes cece nyingsieunan atuh bade megatkeun kasuka ayi. Nanging hawatos ece mah. Da upami ece teu hawatos mah tur henteu ngaraoskeun pada istri, moal bade sasangem kitu diantep we ku ece ge. Ulah-ulah diwartoskeun ka picaloneun Kang Hardi nu satatangga sareng ece. Nanging ece mah teu aya maksad kitu. Jalaran hawatos ka ayi. Mung ieu mah bilih anu sanes uningaeun ayi papacanganana sareng Kang Hardi. Sedang emutan mah jalmi teh henteu sami. Henteu sae sadayana ka ayi, henteu sadayana nu abon. Mangga we, mung nya kitu we, nya sangem cece mah. Sok aya bae anu abona, nu sok bae nu ngadudomakeun pokona mah kitu. Cek Juwita abongkena pinter ngomong. Aya paribasa bibir teu diwengku letah teu tulangan. Teu weleh aya wae nu ngajadikeun pecahna babarayaan teh. Da eta manehna ngarasa cinta rosa sono pogot ka Cep Hardi. Dumeh Cep Hardi geus boga gawe tura boga titel insinyur. Lamun kasieun teh mah kasieun direbut kuno sejen. Atuh sakedapan Neng Dedah ngahuleng, hatena ngarasa panas dumeh ceuk Neng Juwita. Yen Hardi leuwih ti heula geus boga picaloneun atawa boga kabogo. Para mitra sadaya nu sami-sami ngadangukeun ieu dongeng. Keur kitu torojo Cep Hardi atuh hapuguh we Cep Hardi rada reuwas kadatangan ku 2 urang mojang. Neng Juwita ngorejat nangtung kalawan miheula ananya bari ngajak sasalaman. Kang Hardamang, papangestoju. Tema Cep Hardi semu gempeur. Solongkrong di Neng Dedah ngajak sasalaman bari nanya. Damang Kang, Neng Dedah sasalaman rada pageuh. Pangesto is marulih ti mana tuh ieu teh? Waler Cep Hardi gek diuk nying hareupan semah 2 mojang. Juwita jeung Neng Dedah meh bareng nemalanana. Nah jawen pangan engkang. Maksudna Cep Hardi rutret ka Neng Juwita jeung ka Neng Dedah. Sedang Elis Wiwin jeung si Toed harita ngarintip bari ngadedengekeun dina balik panto. Nya maksudna mah hoyong terang we kacinekan Kang Hardi kumaha. Ulah dugi kangantos-antoseun. Sengem paripaos bade beureum bade hideung. Pamimunding teh mah kedah puguh bule hideungna. Kedah puguh atuh cekelanana. Munding pane cekel ku ditalian, atuh cek paribalosna jalmi mah nu dicekel teh pancariosanana. Pokona mah janten pokona mah ulah Cek Juwita nyaritana can kabat sabab kaburu Neng Dedah nyarita.
lamun megat motong teh memegat motong kana caritaan juit salajengna kumaha tukang jalan ibu Rama engkang parantos yakin ngarujukan kana hubungan abdi sareng engkang keke lah ayi tong akas megat motong atuh margi cececan parat atuh sasanggem oge saurang atuh komo kitu ayi mah kekenalan sareng Kang Hardi ge enggal kene sedeng cece mah kekenalan sareng Kang Hardi teh tos aya tauna geus lawas meuli kuliahna ge di sarengan sareng cece teh upami kitu mah ayi teh sami sareng bade ngarebut alas nu sanesnya cek Neng Juwita puguh kutu merapna kana hate Neng Dadah jadi panas disangka ngarebut kabogobat pami kitu mah cece teh kagungan sangkian abon ka abdi jelas nama abdi disangki ngarebut tunangan nu sanes cek Neng Dadah beungeutna jadi beureum tur mureleng kana beungeut Juwita keke lah ulah waka boga sangkaan kitu nah saha kitu nu nuduh atawa nyangka aji tukang ngarebut kabogobat batur eta bukti nabi ye make nyebutkeun kitu sarua jeung kuring ngarebut alas kapan cara kitu teh sarua jeung nuduh ka kuring tukang ngarebut lalaki cenah nya we kuring disangka tukang ngarebut kabogobat batur teu naon sabab kuring mah geus kasatujuan kudu jadi kolot boh kolot sorangan boh kolot ti pihak lalaki ari anjeun geus aya persetujuan tinu jadi kolot teh boh kolot anjeun boh kolot tinu di dieu kumaha cing cek Neng Dadah ku ayeuna nyarita henteu adab malah siga nu nafsu perkara kasatujuan mah enteng eta mah pokona mah nomor 2 kada persetujuan kolot mah pokona mah jinis jeung jinis we suka pada suka silih pika cinta nu penting mah ayeuna mah sanajan kolot ti pihak awewe ti pihak lalaki ge geus satujueun atawa doaeun ari jinisna salah saurang teu cintaeun mah moal bisa moal nanu rek kawin teh indungna atawa bapana kitu tangtu we jinis pada jinis pokona mah eta lalaki bener-bener geus sukaeun atawa cinta ka anjeun bener teh lalakina sukaeun teh moal pati-pati Kang Hardi daek ngajajapkeun kuring make motor lamun manehna teu sukaeun atawa teu cintaeun mah ka kuring sabalikna ka anjeun cintaeun teu tema Dadah jadi rame perang catur sedeng sadut alias si Toed gawena saranga serenge bari haharewosan ka eulis wiwir nya jadi Arjuna para mitra sadaya Hardi teh waduh nya anjeun pada merebutkeun jadi Arjuna cenah aduh Neng Juwita nyarita deui teu perlu nanyakeun cinta henteuna sabab Kang Hardi geus janji ka kuring janji naon kitu Neng Dadah mureleng janji rek saterusna mihukum ka diri kuring laras Kang Hardi tos janji bade saterusna mihukum ieu Dadah nanyakeun ka Cep Hardi ke tenang heula atuh duanana oge ayeuna akang rek cumarita kalayan raregepkeun kuno duaan bari dina ngaregepkeun teh dibarengan ku tiis ceuli pokona mah tiis ceuli we ieu mah otak tiis lah kitu maksudna lain tiis ceuli tiis otak maksud teh nu hartina ulah dibarengan ku nafsu amarah sabab jalma anu ngandung nafsu amarah tara jauh tina pangaruh setan anu mawa kana jurang picilakaeun keur akang kaduanana oge can neuneun harapan sok sumawana janji macan pernah janji can neuneun harapan kumari Kang Hardi moal pati-pati Kang Hardi kekenalan jeung abdi geus aya tauna lamun teu aya maksud anu tangtu cek Juwita gancang nempas keke heula atuh ju ulah waka megat motong sabab akang can rampung nyarita teh nya cicing heula atuh re baturkeun nyarita teh ulah gancang megat motong ngarah puguh ka hartina cek Neng Dadah siga nu mangmeunangkeun Cep ka Cep Hardi bari teu leupas paneutupna cicing we anjeun mah tong pipilueun bari nage make milu aub sagala nu kakarahol mah cicing we di juru lah parina ge kuduna ge di tukang lain di hareup rek we rek lajo film ge di bioskop kudu sadar ngantri ulah sangeunahna we nyele ka batur nya da ieu malah lajo filmnya dasar manusia pinter ngomong cek Neng Dadah tuluy ngabalieur bari jamotro anjeun nu pinter ngomong sok nrostos kawas kacang dinggang kajang aya palibasa bongkena bibir teu diwengku letah teu tulangan lamun dina manuk teh mah teu beda ti manuk toed atawa manuk saeran cek Neng Juwita saruana pada embung kaelehkeun omong atuh sadut alias si Toed anu harita para mitra keur ngadedempes di balik panto jeung eulis wiwin teh haharewosan bari sarangah serenge ieu asyo ieu ewoy teh kalah boncenang mangadut ka sabit-sabit ni Mas Eulis abong kina mangadut sok disebut si Toed Neng Juwita ge nyebutna teh si Toed pokna ditungtungan para mitra harita teh haku seuri ngan dipengkep jempe atuh bising kadangueun
Cek Eulis Wiwin rada ngagebes laun. Atuh jep sadut jeung si Toe Jempe. Ari Nyimas Dedah nemal deui bari ngadila. Para wargi anu mulia nu sami-sami ngabandungan idongeng. Ari Nyimas Dedah nemal deui bari ngadila. Aduh ditain naha bibir-bibir kuring. Masing rek norostos, masing rek noroweco ge. Tong milu ateul teuing kana urusan batur. Maneh ge lamun ngomong sok matak pijengkeleun batur, picangkeuleun ceuli batur. Cek Nyimas Dedah. Atuh Cep Hardi pokna kakara nyarita. Tos kumaha atuh ieu teh? Ngadon paseur-seur saur kitu geuning. Itu alim eleh, ieu alim eleh. Ke heula atuh ulah waka paseur-seur saur supados ka akangna teh janten lieur ieu teh. Sareng supados ka hartos maksadna masing-masing. Dupi sarumping ka dieu teh aya naon atuh prayogina kapun biang atanapi bade kapun bapa? Nah ka akang. Atanapi ngahaja. Bade ngadon paseur-seur saur di dieu. Pemi bade ngadon paseur-seur saur kangge akang moal nampi. Sareng di dieu mah sanes tempat kangge paseur-seur saur atanapi sanes tempat riributan. Akang gaduh rorompok teh hoyong diangge silaturahmi. Hoyong diangge manjangkeun tali kawargian. Hoyong diangge ibadah. Naon untungna naon paedahna paseur-seur saur nu nimbulkeun pecahna tali kawargian. Cobi saurang-saurang atuh sasauranana bade aya perkulian naon. Sok bade aya kaprayogian naon sareng prayogi ka saha? Cep Hardi. Satengah ngagelendeng para mitra kadua urang wanoja. Abdi mah kadi teh sanes bade ngadon paseur-seur saur Kang. Maksudna mah aya prayogi ka engkang nu bade ngadon paseur-seur saur mah ieu we yeuh nu bade nemeh sumping. Tema Juwita Nyimas Dedah pok. Abdi ge sami Kang ka dieu teh bade nepangan akang sanes bade ngadon midamel bibit rurujit, indung rurusuh, bade ngadamel pucuk tijirang sanes, pokona mah abdi sanes bade ngadamel kaonaran Kang sanes. Kunaon jelema teh kawas nu hamileung nya? Batur can parat ngomong geus megat motong. Cek Neng Juwita terus mureleng kana beungeut Nyimas Dedah nu bangun miceuceu. Lah keun maen naha pada boga bibir. Ngari batur teu meunang ngomong kitu. Tuh nya, nempas-nempas we manusia teh. Sok ngajak ribut anjeun teh. Lamun rek ngajak ribut, sok urang turun, tong ribut di dieu. Di imah batur barina ge bisi aya nu ruksak. Sok diburuan nu lega, ngarajongjon, ngarah puas galunganana sudah ke silih cakar urang. Silih jenggut. Cek Neng Juwita. Akhirna jadi nafsu tur ngajak galungan ka Nyimas Dedah. Waktosna seep.